Bu, iya teh rombongan tim mana ya teh Bu? Salam desa. Dan Salam salam desa ka ieu remuran ya. Ka Cigoce. Nah, tadi jam sabaraha di ditu Bu? Jam 7. Mending ngabring kieu ya teh. Oh, pengantinnya udah datang deh. Yo, yo. Karate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, ini saya perpisahan. Kita mau Cigoce. Ngomong katanya udah datang ya, Bro ya. Ya, Pak. Ayah. Mas. Ada alur. Maju deh. Harusnya panasan. Bu, iya teh rombongan tim mana ya teh Bu? Salam desa. Dan salam desa ka ieu remuran ya. Ka Cigoce. Nah, tadi jam sabaraha di ditu Bu? Jam 7. Mending ngabring kieu ya teh.
Satu, dua. Disimpan lah. Ada porsi bangsa. Nah, Terus masuk paham. rasa salaman, tahan, sok tahan. Biasa cipika-cipiki mas. Nah, Alhamdulillah. Amin ya Allah Rabbal alamin. Itu kangge acara salajengna saat simbolis pengennya. Mangga start. Pada kesandakanana Alhamdulillah atuh kami acara salajengna nyatana supados ayeuna aya dina katartiban supados pameget wae panginten anu ngantri nya. Tah oke satos ayeuna saya pameget disusul oleh panginten ku istrinya ke ibu-ibu supados tatih. Mangga dipayuna ke kersana Kyai Haji. Mangga. Mangga Pak. Ya sok gampang sok ya. Ya. Sok mangga supados dina pemberkasan tahun sokak penting bisa ayeuna kurang pas wae karena acara berpindah mangga. Mangga jangan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika faqad fazal muttaqun. Fa inna Allaha ta'ala ahalla Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabun rawhatani minal mutazawwij afdalu min sab'ina rawhatan minal hijab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wa la tuqalliqu fa inna Allaha la yuhibbu tawwaqi qudrati al-muta'i bi sulqani al-marhubi min 'adabihi wa satwati an-nafidi amruhu fi sama'i wa ardi al-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha tabaraka wa ta'ala kadamatuhu ja'ala musaharata sabab lahiqa wa amran fa ja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira fa amrullahi yajri ila qada'ihi wa qada'uhu yajri ila qadarihi wa likulli qada'in qadar wa likulli qadarin ajal wa likulli ajalin kitab yang Allahu ma yasha'u yuthbit wa 'indahu ummul kitab wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa bihamdihi.
Adis Kurniawan Adi Kurniawan nikahkeun kaula ka anjeun kaula kanjeun ka anak awewe tegas kaula anak awal tegas kaula anu namina Nina Sri Mardini Dina Mardini kalayan Kalayan hormat kawin Muhammad kawin emas 7 gram umat 7 gram dibayar kontan dibayar kontan Kami nikah kaneng Nina kalian mas kawin ada sebab kami dibayar kontan. Artinya artinya Bismillahirrahmanirrahim. Saparang kosi jam kobul isim kuring katanya Aceh nyahosan mayar mas kawin kapun bojo anwasana ka Aceh namina Aceh Iya. ka namina Bandar Waal Dina Kukmas 7 gram dibayar kontan sok neng nampi abdi Nampi abdi dibayar mas kawin dibayar mas kawin kucaroge abdi Sarogi abdi anu wastana Anwasana bebeb kakang aa Adis Kurniawan nganggo kakang nganggo aa tuh langsung namanya nama tes sahnya aa sok aa Ajis Kumas Kumas 7 gram 7 gram dibayar kontan dibayar kontan insyaallah insyaallah mayarna bade dianju sok tombilan anu lah ada dokumentasi yang berarti penting mau cek di kene ngatu artisnya yes mau ada akod kagak dijalik tuh kan ada di YouTube lebatnya anya kelajang A sungkeman
Jadi ketersana acara sungkeman bade dilajeng. Acara demi acara parantos ayeuna rengse atuh kami acara salajengna nyatana ayeuna acara sungkeman. Sakitu. Mangga ketersana ayeuna petugas sungkeman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumaos abdi rumaos, abdi sering ngaretkeun ibu ka hese. Ngurus abdi ti kapungkur anaking mangka emut ridullahi pirwiladayin karidon Allah gumantung kana riduna ibu sinareng rama sawangsula bebenduna Allah gumantung kana bebenduna ibu sinareng rama. Duh apa sungkeman abdi nu ngayuga ngarasanan ngabanyuan hese capek bela turik neda ampun neda jembah di hapunten neda jembah di hapunten. Duh anaking bebelaan jiwa apa ridho anaking dug hulu upet nyawa nyiapakeun pikeun hidup ieu tanggung walar apa sangkan hidup baca mangga ayeuna teteh sareng jawan sungkem ka mertua
Sungkem pangabati kasalira numeheman bagehan tali kasono widi ibu kali apa abdi teh asa laksana pidua kan kasuhu enggo ibu bahagia lewat saking hidup baris ngaping ngajaring rumawat ke anak ibu masih tetep masih pancek ulah ham-ham dua ibunya dengan lumampahna hidayah apa anu mika asih abdi netepi anak. Oke mugi apa ridho sudah miheman kaputra sapapait sama manis sasarengan silih tuyung ngahontal ridho pangeran Nuh Gusti mugi Gusti ngahampunten kalapatan diri abdi kitu kalapatan sepuh abdi sareng Gusti mikanya mika asih ka aranjeunna suparantos aranjeunna mikanya ka abdi waktos ari juga sehat juga gerangkul na apa gerangkul gitu keturunan kesedaran sungkeman parantos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.